Langkah-langkah hirup sehat diimah pikeun yang harepan pandemi COVID-19. Anu kahiji ngumbah pandangan ka hayang sabun numpikeun cara pikeun ngajaga salira sehat nalika virus corona. Anu kadua upami anjeun bade kaluar pake masker. Anu katilu tuang katuanga anu berkhasiat kanggo ningkatkeun daya tahan pikeun nyegah paparan virus corona. Anu kaopat mandi 2 kali sapoe pikeun ngajaga kabersihan mitu katularan virus corona. Anu kalima mun rek bersin atawa batuk gunakeun etikana. Anu kagenep ngajaga jarak saanteuna sameter di antara anjeun sareng saha anu batuk atanapi bersih. Anu katujuh cegah nyebab rarai. Didinya virus tiasa lebet kana salira anjeun sareng tiasa nyebabkeun anjeun teu damang. Anu kadalapan olahraga minimal 3 kali dina saminggu. Anu kasalapan henteu salaman secara langsung pikeun nyegah virus corona. Anu ka-10 moyan ti antara jam 8 nepi ka jam 11, alus nama jam 10